Seorang laki-laki sedang bercinta, aya kakasihna dihareup dicoba ku kabogohna. Cik kabogohna Karawang ieu ya. Asal geus sehektar dijual. Karawang jahat. Masya Allah, Masya Allah. Perehyangan mah akang, ya Allah. Imah temen dijual. Beak apa? Iya nu teu kuat mah. Kamana? Ka dieu heula sakeut. Aduh, Masya Allah. Rempang hati. Ka dieu. Adamin. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, itu lamun urang Karawang geus kitu ya Kari beremasa kadele bentasa karasanya gigi rasa gigirin nangkara kasaluhureun adamin. Nah, hidup Isra ya. sia seserian goblok.